Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sadayana tong malaung tong galidur la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Jamaah sadayana para santri, para santriah hadirin, wargi-wargi abdi sadaya. Sababara hadirin dan sababara waktu sapengker urang parantos dikantunkeun kubur urang sadaya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sing hoyong urang ngahisab kana diri urang sadaya samemeh waktu urang dihisab ku Allah. Dados dina nalika dihisab ku Allah mamal aya hartina terkecuali urang kudu bisa nanggung jawab kana sagala rupa pagawean urang nu geus dilakukeun ku urang di alam dunia. Emut jamaah sadayana urang ulah gaduh cita-cita tobat ka Allah di mana engke urang geus kolot. Sabab cantang tu umur urang nepi ka kolot mana kajongjonan urang yen dosa ka Gusti Allah beuting isuk ge teu urang geus eueuh di kieuna. Panon poe tadi burang karasa panasna ku urang ibu bapak beuting panon poe terakhir. Isuk pagi ke urang geus mau bisa ngarasakeun kana panasna panon poe. Da urang geus kudu waktu ninggalkeun alam dunia, urang geus kudu waktu balik ka Gusti Allah. Penting nu ayeuna karasa poena ku urang jamaah sadayana beuting ieu penting terakhir. Isuk pagi ke urang geus mau bisa ngarasakeun kana poena putih. Da urang geus kudu waktu ninggalkeun alam dunia, urang geus kudu waktu balik ka Gusti Allah. Mun teh margina peuting ayeuna urang masih tiasa kumpul riung jeung dulur jeung tetangga jeung baraya jeung indung jeung bapa. Beuting ge teh terakhir
sapageta urang geus bisa kumpul riung deui sabab urang geus kudu waktosna ngantunkeun alam dunia, urang geus kudu waktu balik ka Gusti Allah. Sakumaha jalmi gagah na hirup di alam dunia, sakumaha jalmi kuat na hirup di alam dunia. Ingat jemaah sadayana kekuatan Allah moal bisa mampu dielehkeun ku kekuatan manusia. Kegagahan Allah moal bisa mampu dielehkeun ku kegagahan manusia. Ketika Allah parantos nyabut nyawa ka urang sadaya, ngalangkungan malaikat Israil, kekuatan teu aya, kegagahan sirna terkecuali urang ngagoler pae dina jero pasaran, diriung-riung ku dulur, dicari-carikan ku anak jeung menjadi salaki, jeung menjadi pamajikan, digeuying-geuying ku budak jeung incu nu can patihidang da puguh disangka sare. Da moal nyari ibu bapa da kaayaan urang teh geus mau. Urang ku sanak baraya diantarkeun ka kuburan, sanak baraya baralik di kaleberna masing-masing uruskeun kaduniaan. Urang mah di jero kubur boro-boro mun mikiran dunia, boro-boro mun mikiran harta, boro-boro mun mikiran keluarga. Darah urang mah mikiran alam kubur nu sakitu sempitna, mikiran alam barja nu sakitu poekna. Cacak lamun sebujur ibu bapak urang kakarek ngaliwat kana pakuburan geus gaduh rasa keung jeung sieun. Sakomo lamun urang asup bari kaayaan sorangan kaayaan umat urang, iwati umat urang amal hade urang dari amal age can boga. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah dulur abdi sadaya. Para guru urang sadaya tos nantunkeun wabil khusus anu enggal keneh ka haji abdi. Mudah-mudahan mantena di barzahna ku Allah ditempatkan di raudhatun min riyadil jannah, ditempatkan di raudhatun min riyadil jannah. Ieu pasantren lomba anu kenging merjuangkeun mantena, mudah-mudahan riyadul huda semakin jaya, mudah-mudahan riyadul huda semakin maju. Para santri, para kiai, para asatid, para asatidah, mudah-mudahan ku Allah diparanjangkeun yuswana. Jamaah sadaya nu hadir dina ieu tempat pahaosan anu tanggal satu waktu satu saat urang bakal nyusul mantena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Malaikat Israil tangkos bakal tepat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktuna. Para ulama, para kiai terus nuntutan ku Allah dicandakan. Miftahul huda mulai ini berbuka dua kiai, dua ahli ilmu ku Allah parantos dicandak dipundhut. Mudah-mudahan anjeunna mautna husnul khatimah. Jamaah para santri murid sadaya nu hadir dina ieu tempat, mudah-mudahan urang ku Allah dicabut nyawa melalui malaikat Israil, netepan husnul khatimah di dunia urang keng bagja dunia jeung akhirat. Sadaya nu hadir dina ieu tempat mudah-mudahan dipaparing keturunan anu saleh anu salehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang megang HP semua mohon nyalakan baterai HP-nya. Kita baca hasbi rabbi jalalah diiringi dengan grup hadroh, ketepatan hadroh. Mana sadena hurukeun angkat tangan nu katuhu, nu teu nyepeng HP kaluhurkeun pananganna tetep sadena. Nu teu dikaluhurkeun berarti barau kelekna. Goyangkan tangannya ke kanan dan ke kiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghayrullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Semuanya hasbi
wasallim wa barik alaihi mangga saangkeun deui